Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejar carios si oteh tuyul tolo heor. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan. Malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang. Di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sendaran batin dilalancarkeun sagala rupinanya salamina aya dina panang tayungna Allah Subhanahu wa taala. Atulang hilap di rorojong di taroelan tombol subscribe oge Mang nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komennya. Mangga atuh supados teu kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana brung Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun sababaraha minggu ti kajadian eta di negara tuyul nyata negara Majirahaksa. Prabu Dangdang tole teh keur ngamuk mitra. Sabab nampa laporan di Bahram bos lamun silateng teh geus kacangkalak dewe cenah ku eta si Oteh jeung si Sormod. Kurang ajar meta si Oteh teh. Tetelah dipikeun ka alam manusia teh jadi cucuk. Jadi hahalang pikeun bangsa urang dina ngajalankeun pagawean. Laras Gusti, eta si Oteh teh gadah dicangkalak jeung si Sormod dagening babarengan jeung manusia teh jadi pinter. Ngan pinterna lain mau kan duit tapi kalah ka ngalawan ka urang. Benar pisan Senopati. Eta si Oteh teh kiwari geus jadi pinter ngalawan euy. Kiwari jadi musuh bangsa urang. Laras Gusti, bukituna naon nu kedah dipidama ku jisim abdi kaeta si walak si Oteh, si tuyul balegug, si tuyul tolo heor, si tuyul balaon, si orowodol, si omod deh. Sumuhun Gusti. Ulah balegug sia Senopati ancad lair. Maneh kudu kancang deuleu ngutus pasukan tuyul anu bisa diandalkeun. Pasukan khusus pikeun jangkalak si Oteh jeung eta si Omod Mangga Gusti, naon rupi parentah tangtos kusim abdi bakal dilaksanakeun. Sisim abdi bakal marentahkeun si dudak larang pon kitu si Itrek baheud pikeun jangkalak si Oteh jeung si Omod. Ya eta mah kumaha maneh we pokona parentah tuyul kapercayaan sia harus dianggap hebat, dianggap sakti. Pokona ngaing teu hayang nyaho si Oteh jeung si Omod kudu kacangkalak kabawa ka dieu ka negara ngaing bakal dihukuman ku hukum anu saberat-beratna Kitu cenah mitra cek eta Raja Dangdang tole teh marentah kanu jadi Senopatina nu katelah si Ancad Lair. Eta Senopati Ancad Lair teh atuh kitu mah pamitan we. Ceca marentahkeun ka anak buahna cenah rek marentah deui si Dadak Larang jeung si Itrek baeud pikeun nyangkalak si Oteh jeung si Omod. Atul hempangna ge mani ngalanggeor eta si Ancad Lair teh. Bari katempo beungeutna kawas anu haroreameun, kawas anu hudang sarewe. Panonna teh kawas anu ceuleuh, kawas tas mabok wae mitra. Leumpangna ngarampeol, tapi sok sanajan kitu eta Senopati Ancad Lair teh boga kahamampuan, kasaktian anu pohara, matak diangkat jadi Senopati ge mitra. Sok sanajan ngomongna jeung leumpangna teh mani ngarampayak wae mitra kabayangnya eta si Ancad Lair. Dikacaturkeun di jalana Senopati Ancad Lair kiwari teh geus tapi we kapadumukan si Dadak Larang jeung si Itrek baeud langsung pok kadenge cacarita. Dengekeun ku sia
dadak larang oge itrek baeud. Kaula datang ka dieu teh rek marentah mareneh duaan. Nyata aya tugas anu kudu dijalankeun ku mareneh duaan euy. Aya parentah naon Gusti Senopati? Jisim abdi dudak larang tangtos bakal nurutkeun naon parentah ti Gusti Senopati. Nya Gusti, jisim abdi si truk baut pasti bakal ngajalankeun parentah. Segera artoskeun naon kedah dijalankeun ku jisim abdi duaan seun. Jadi kieu euy. Kaula teh menang pancen. Menang parentah ti Prabu Dangdang Tole. Pikeun nyangkalak si Oteh. Meureun maraneh geus apal. Eta si Oteh teh tuyul anu diusir ti nagara urang lantaran balegug jeung bodoh. Eta si Oteh kiwari teh jadi mamala. Sabab eta si Oteh teh jadi panghalang. Ngahalangan kana usaha bangsa urang. Kukituna eta si Oteh teh cenah kudu kacangkalak. Malahan mah yanti si Oteh oge nyeta baturna ti bangsa manusia anu ngaranna teh si Om si Omod nya si Omod si Sormod kuruk sarua katewak kabawa ka dieu rek narima hukuman ti Gusti Prabu Dangdang Tole. Tak kitu euy. Janten kitu nya Gusti Patih. Pira aku atuh eta si Oteh kapan tuyul balagug tuyul bodoh. Bet bisa ngahalang-halang ka tuyul anu digarawe. Terus terang keur kuring mah teu percaya sama sekali. Jelas atuh. Kapan tuyul anu dikirimkeun ka urang manusia teh loba nu baralik deui, malahan mah loba nu kacangkalak cenah geus aya duana. Ku eta si Oteh jeung si Sormod teh nganung harti lainan ukur bohong tapi kenyataan nu matak nu mawi ulu botak katinggang awi oge. Eta Prabu Dangdang Tole marentahkeun nyangkalak mana kitu ge geus aya anu bebeja. Tah kitu sia dengekeun ku sia dudak larang. Janten kitunya mangga Gusti, non bae parentah ti Gusti Prabu pun kitu ti Gusti Senopati. Puji sim abdi tangtos bakal dicangkalak eta si Oteh sareng saha nu tadi teh? Eta si Omod Suromod urang manusia. Anu eta ulah urang manusia teh nu ngajadikeun si Oteh jadi pinter euy. Sumohon eta si Omod Suromod ti bangsa manusia. Puji sim abdi pasti bakal dicangkalak, bakal ditewak, dikusur dibawa ka dieu. Lain kitu euy. Itrek nah siangan bageud wae kehed. Nya pokona malah siap. Gusti, abdi duaan pasti bakal nuhunan kana parentah. Eta si Omod jeung si Oteh bakal dicangkalak Gusti. Alus mama kitu mah. Ku kituna ku kieuna nu matak nu mawi deui we ieu mah. Jigra init cung gra lumampah. Eta dua pangkeluk teh kudu katewa kudu kacangkalak. Lamun teu nepikeun ka beunang teh meureun bakal wirang. Sapiraku na waktu jeul belegug jeung jelema anu pantare si Omod hanteu mampuh mah hanteu bisa mah. Kapan eta teh wiwirang anu nya gede nya panjang lain kitu. Halah jatang tue bakal wirang. Pangaranan urang mah kapan lain tuyul anu sok cecermed tapi tuyul anu memang dipilih jadi prajurit. Jadi lamun teu mampu nyangkalak si Oteh jeung eta si Omod teh wirang bakal kawirangan Gusti. Abdi ayeuna pamit. Hayu Itrek urang init kala manusia euy. Urang teangan eta si Oteh si tuyul balagug teh. Kurang ajar ta tuyul teh. Nya hayu pokona mah urang tewak kuduaan. Itu cenah mitra kayaan di negara Majiraksa teh atuh kancangna carita. Eta dua tuyul nu kautus ku Senopati Anjad lair teh eta. Nyata si dudak larang jeung si Itrek baeud teh geus lunta ninggalkeun nagara.
manehna ngambah ke alam manusia. Ting pucung hul ting pucengis keluar di alam tuyul atau di negara tuyul kiwari geus aya di sisi leuweung. Duanana teh laleumpang ting tirilik beda jeung tuyul anu sok biasa cacaremed. Tuyul prajurit mah pangawakna teh pendek busekel. Awakna ngeusi ngan bae ari dukur mah sarua we mitra. Malahan mah papakaian ge beda. Henteu dicawat wungkut tapi make pakaian sakumaha we laharna para prajurit. Urang ayeuna geus aya di alam manusia euy. Kudu neangan si Oteh jeung si Omod. Ngan kudu ka mana euy? Kapan urang teh teu nyaho di mana-manana. Bener oge, urang teh teu nyaho kudu ka mana nya lumampah ya. Tapi nu penting mah urang geus nyaba di alam manusia. Urang teh angan we. Sugan kapanggih, urang ambe di mana wae eta si Oteh ayana. Pasti bakal kapanggih. Bener oge. Kapan si Oteh teh sarua jeung urang. Pasti si Oteh teh bisa kaambe. Najan nyumput di mana bae oge. Bener. Ari keur aing mah euy, dinas luar kieu teh yang geunah euy lah. Kapan salele urang teh cicing di negara teh kaluar. Ayeuna kaluar ka alam manusia. Kumaha lamun urang sungka-suka heula we senang-senang euy. Memeh ngajalankeun parentah, jalankeun pancen newak nyangkalak eta si Oteh jeung si Omod euy. Bener oge maneh euy itrek baeud. Tetela maneh teh pinter oge. Urang teh kapan sadari akungkung dina kayaan anu memang cicing di negara. Teu bisa keluar ke alam manusia. Ayeuna liar di alam manusia. Hayu urang neangan mangsa euy urang suka-suka heula. Asik. Sakedeung deui aing bakal menangkeun. Awewe. Hayang anu montok aing mah. Aing ge sarua resep kanu montok euy. Pokona mah anu ambrud-ambrudan. Kitu cenah cek eta dua bangsa tuyul teh si dudak larang jeung si itrek baeud teh laleumpang ngajauhan sisi leuweung. Rek neangan pilemburan we sugan manggih mangsa. Eta dua tuyul teh rek neangan awewe ti bangsa manusia anu bakal dijadikeun korbana. Tunda ngeunaan eta dua tuyul nya bakal manusia. Ayeuna mah urang caturkeun di lembur anu teu jauh ti eta sisi leuweung. Di lembur teh kayaan geus sepi cemping da bogu kayaan teh geus peuting. Ukur jalma anu caricing di pos ronda we anu masih keneh nyararing teh bari uplek ngobrol. Ari nu jadi bahan obrolan teh ngeunaan kayaan di lembur anu kiwari mah cenah aman. Geus eueuh gangguan ti bangsa tuyul. Da eta tuyul teh geus beunang kacakala katewak ku si Omod cenah. Eta si Omod teh kasohor pawang tuyul ngan hanjaka cenah Bahram bos anu geus jadi ulon-ulona teh teu bisa kacangkala kabur-kabur duka ting ka mana. Nyajang uden euy. Ayeuna mah geus teu kabajakeun di aya tuyul. Da eta atuh meureunna tuyulna anu geus beunang ku si Omod teh cenah. Hewat oge tah pun jelema teh. Nah kumaha newakna nya? Ai ceuk beja mah cenah diasupkeun kana botol. Eta tuyul teh bisa dilalajon sagala rupa. Malahan mah kabejakeun tuyulna teh hideung lestreng cenah mah euy. Bener pisan mang. Tuyulna teh diasupkeun kana botol. Nyangan teu ka hati kumaha ngasupkeunana atuh nya. Meureun make ilmu mana kitu ge. Ih nya tuh lamun teu boga ilmu khusus mah moal bisa mang. Kangaranan eta tuyul bangsa lemut. Diasupkeun kana jero botol jeung jadi ngaleutik kan mang. Alah kitu kutan teh. Nya memang hebat si Omod teh guguru ti mananya lah. Terus terang mang ya yang bisa gitu teh. Mang ya yang bisa nyangkalak tuyul bisa kalian tuyul datang ka lemur urang teh. Mang teh moal cicing meureun dasupkeun we kana botol. Tapi ketang kumang mah ditalukeun we. Ek dititah kumang mah. Nah dititah kumaha mang? Ih lain jang maukan duit. Perek dititah pikeun ngalaan keuyeub jeung ngalaan beurit. Malaur di sawah teh loba beurit jeung keuyeub jang.
Kapan cenah eta tuyul teh sakitu parigana cuka cokot. Pasti nyokotan beurit anu sakitu lincahna jeung keuyeub anu sakitu nyaruputna ge bakal beunang. Ari simbang masuk ka mana bae. Sugan terek dikumahakeun. Nyarek dia aya bae ri maneh mah euy. Alah, nah ieu penting teh bani asa tiris-tiris teuing nya euy. Jeung dia lah, ieu bulu punuk abah mah bating puring kaki yeu. Ceuk bahna Rezi baring ngusapan punukna anu karasa pating puring kak pating syariak. Puguh we atuh si Ahmad jeung Mang Ikin teh manehna teh sarua karageteun. Nah cenah aya naon atuh? Inu bener bating puring kak kumaha da kuring mah biasa bae teu ngarasakeun naon-naon lain gitu Jang. Bener pisan. Abah mah meureun sensitif bisa ngarasakeun. Wabu aya juri ngiliwuri setan mendah rupa yang ngaliwat ka ieu pos ye. Ulah jeung sieun Jang. Alah piraku aya juri ngaliwat ka pos mah kapan tong baroning juri bangsat ge sieun. Nya kating aya naon. Tapi ieu bulu punuk manit carangkat kieu. Jeung sawak-awak ieu teh. Cenah mah aya juri ngiliwuri setan mendah rupa ngambah ka alam manusia. Udah cari cing bae euy babacaan. Bisi enya aya juri ngiliwuri. Cek bah makna Rezi hingetan ngabaturna cenah ulah cari cing bae kudu eling babacaan sabisa-bisa. Bisinya aya bangsa siluman silemin anu ngambah ka alam manusia. Ari kitu nama memang bener. Harita ka pos teh ngaliwat si dudak larang jeung si truk baheud anu merhatikeun we kanu keur ngaronda. Basa ngadenge eta obrolan atuh si truk baheud jeung si dudak larang teh katarik perhatianana. Tingali tuh euy bangsa manusia keur ngarobrolkeun tuyul. Ngobrolkeun bangsa urang. Urang ajar. Rek dicangkalak diasupkeun kana botol bari jeung ditalukeun dititah newakan keuyeub jeung beurit mah asa kacida euy. Bener pisan tak kurang ajar teh tah. Cara jeung ngahina ka bangsa urang. Tapi ku aing mah kadenge tadi nyebutkeun eta si Omod cenah nu geus nembak tuyul. Anu hideung leus pasti sileteng tah, nu dicaritakeun teh. Bener teh lah eta si Omod teh kasohor euy. Tapi teu nyampit-nyampit si Oteh nya. Heueuh bener. Si Oteh mah teh kasawit-sawit. Anu cek eta urang lembur mah anu hebat teh si Omod. Si Omod euy. Bener-bener pisan. Alah, urang waras teh jelema anu ngahina ka urang teh euy, pajarek nalukeun nitah ngalaan keuyeub jeung beurit teh. Hai, rek kumahakeun ku maneh euy. Itruk, dakoan sakedeung. Aing rek ngala beurit jeung keuyeub. Urang asupkeun kana bajuna euy. Si truk baheud bari ngacorelat ngorolos sakilat maneh teh geus aya di pasawahan. Geus kitu mah newakan anak beurit jeung anak keuyeub. Geus menang sababaraha hiji mah langsung eta keuyeub jeung anak beurit teh diasupkeun kana jero baju Mang Ikin. Puguh we atuh Mang Ikin teh mani reuaseun. Siapa anu kekerapakan kakarayapan barang diteang tetetelag anak beurit jeung anak keuyeub. Alah, nah ieu teh naon atuh? Duh, ketek ieu. Ini game anak beurit jeung keuyeub. Nya eta anak beurit jeung keuyeub Mang. Nanti mana atuh bet aya dina jero baju Mang. Nya Jang teu ngarti Mang ye yeuh. Alah, boa-boa bener aya juri ngiliwuri stamina rupa. Da bongan atuh tadi nyaritakeun rek nalukeun tuyul bari jeung dititah ngalaan beurit jeung keuyeub meureunan. Juri ngiliwuri nu ngadenge ngajailan ka maneh Ikin. Alah, nya bah. Aduh, bener jika aya juri. Ayo kancang urang tinggalkeun ieu pos bahaya yeuh. Nya bisi ngaganggu ka urang deui nu leuwih parah yeuh. Beretak bae Mang Ikin mah lumpat leuwih teu heula. Talutulkeun ku nu duaan. Sedengkeun ka ari si truk baheud jeung si dudak karang mah nyeleung sirikeun we geus kitu mah manehna teh leumpang. Alang-alangan ka eta lembur rek neangan imah anu aya wanu jageulis. Ku eta si dudak larang jeung si truk baheud teh dijadikeun korban pamuas nafsuna mitra. Waktu mitra parantos saja kapannya. Sagala urang tunda jajar carita si Oteh tuyul toloh hayar deui ka dieu. Urang teraskin dina seri anu salajengna. Apunten Amang teu tiasa lami rusuh bade damelnya. Urang teraskin wae engke mitra. Mangsalana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.
Thank